Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul maliku yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al-ulumi wal hikam. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yazidukum khusyu'an. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib umaja kasadayana mangga urang sami-sami nyatak diri janten jalmi anu takwa ku ngalaksanakeun sagala rupi parentahna sakamampuan urang oge nebihan kana sagala rupi panyarekna. Margi teu aya deui kedudukan anu pangmulya-mulyana mungguh Allah kajabi katakwaan. Ku takwa jalma bakal menang jaminan kana kabagjaan dunya rau akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salah sawios doa piwuruk ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu katampi ti sahabat Zaid bin Arqam. Tina salah sawios hadis anu diriwayatkeun ku Imam Muslim tiasa ditinggal dina Sahih Muslimna. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Pihartoseunana nun Gusti saestuna abdi nyalindung ka Gusti tina ilmu anu henteu mangfaat sareng tinu hate anu teu khusyuk sareng nyalindung tinu nafsu anu teu pernah wareg sareng nyalindung tina doa anu henteu diijabah. Ieu teh piwuruk doa ti Kangjeng Rasul, tapi ageng-agengna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngemutan, ngelingan, memperingatkan ka urang sadayana yen ulah nepikeun ka urang ngalaman kana kondisi sakumaha anu disebatkeun dina ieu doa. Nyaeta hiji, urang ulah ngarasa anteng, ulah ngarasa betah, jeung ulah ngarasa aman, bahkan kudu nyalindung ka Gusti Allah tina ilmu anu henteu manfaat. Ari ilmu perkara anu relatif, perkara anu nisbi sareng idopi. Maksudna jalma disebat pinter pedah disarandekeunana direndengkeun sareng jalmi anu bodoh. Eta jalma anu bodoh bisa disebut pinter lamun direndengkeunana jeung jalma anu langkung bodoh. Jalma anu pinter disebut pinter dumeh direndengkeun jalmi anu bodoh. Intina setiap jalma anu mana wae ukuran sareng kadarna anu ngaku Islam, anu ngaku iman, sahenteuna aya kailmuan dumasar kana kadar kaislaman sareng kaimananana. Jalma saawam-awamna dina agama uninga kana hukum salat sunnah anu upami dilaksanakeun
tiasa nambalan kana amal-amal fardu anu aya keneh kakirangan. Maka kemanfaatan ilmu teu kenging ku urang dipersempit yen nu namina manfaat ilmu sapertikeun kiai anu kudu gaduh santri atanapi kudu jadi guru anu tiap dinten ngajar ka murid-muridna. Maka nu namina kemanfaatan ilmu diukurna teh ku amal. Sanajan ilmu aya sakeprul tapi jadi amal ieu ilmu anu manfaat. Panginten urang sadayana uninga kana padilahna salat duha. Tapi teu acan keneh urang tiasa ngadawamkeun. Mungkin ieu perkara anu kedah ku urang diparios bisa jadi ieu teh nu disebat ilmu anu henteu manfaat. Terang kana padilahna silaturahim, terang kana padilahna berjamaah, terang kana padilahna ngamakmurkeun masjid, tapi cihoreng henteu sadayana jalmi mampu ngalaksanakeun kana ilmu anu dipimili ku anjeunna. Urang nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala bilih urang sadayana kalebetkeun jalmi anu ilmuna nyampak tapi manfaatna teu aya. Anu kadua, urang kedah nyalindung ka Allah tina hate anu teu khusyuk. Hate anu henteu sieun. Ari khusyuk sanaos identikna dina bab salat, tapi saestuna nu namina khusyuk henteu mesti kedah dina salat tungkul. Upami khusyuk dina salat ieu perkara anu parantos umum sadayana terang. Sanaos memang sanes syarat dina secara fikih syariat kedah khusyuk. Tapi memang nu namina salat anu khusyuk eta khusyuk teh janten penguat kana amal. Janten booster kana amal. Sabab dina kaidah diantawis amal-amalan nu namina amal-amalan eta teh disebatkeun ku para ulama maqadirul a'mali ala hasbi qulubil amal. Ukuran-ukuran amal eta teh gumantung kana hatena jalma anu beramalna. Jalmi ngalaksanakeun ibadah anu sarua tapi kadar hatena beda-beda, matak eta teh nimbulkeun kana ukuran amal anu berbeda. Jalmi anu hatena khusyuk ibadah ka Allah Subhanahu wa taala jeung jalma anu ibadah teu mawa hate anu khusyuk maka bakal benten kabina-bina nilaina di poieun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 2 rakaatna jalmi anu khusyuk langkung sare daripada 1000 rakaat jalmi anu teu khusyuk. Khusyuk jalmi anu khusyuk diantawisna didawuhkeun ku Allah Subhanahu wa taala cirina dina surat Al-Isra ayat 108. Diantawis cirina jalmi anu khusyuk teh wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Jeung aranjeuna jalma-jalma anu dipasian ilmu teras ilmuna teh manfaat nimbulkeun kana kahusuan maka nalika dibacakeun ayat-ayat di payeunan anjeunna yakhiruna lil adqan ngadepruk nungkulkeun kana gado-gadona bari careurik bari lihan saking khusyuk sieun sareng takjub kana naon anu aya dina ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yaziduhum khusyu'a jeung Al-Qur'an teh nalika dibacakeun ka anjeunna teweleh jadi lantaran tambah-tambahna kahusyuan. Sehingga jalmi anu khusyuk bakal apik dina sadidintenna. Saumpamina tuang henteu ngan saukur tuang diukur ku amal-amal dunia. Tapi jalmi anu khusyuk anu hatena sieun ka Allah Subhanahu wa taala biasana pinter ngabedakeun amal-amalan. Maksudna teh kadang kawis amal-amalan dunia oge tiasa janten amal-amalan ibadah. Sabab aranjeunna jalma anu hatena khusyuk nalika anjeunna tuang henteu ngan saukur ngeuneunahan atanapi menikmati kana pamaparin ti Gusti Allah tapi bakal nyelapkeun dina hatena niat liyataqwa lil ibadah niat tuang teh pikeun ngadamel kekuatan pikeun ibadah sanajan dina dohirna moal aya bentenna eta padamelan jalmi anu niatna sekadar tuang atanapi niat seja
kenging kakuatan pikeun ibadah. Upami anjeunna kulam bakal benten, maka kulamna teh henteu ngan saukur ngareureuhkeun kana dirina, tapi anjeunna biasana nyelapkeun kana niat dapul malal fil ibadah. Ngobatan kana kabosen dina ibadah. Ngobatan kana karipuh sareng kapayah dina ibadah. Jadi tuangna sanes istildad, sanes ngan saukur ngeuneunahan. Tuangna lain ngan saukur ngaistirahatkeun nafsu, ngaistirahatkeun diri, tapi menolak karena kabosen dina ibadah. Anu katilu kedah nyalindung urang sadayana ka Allah tina nafsu la tashba, tina nafsu anu henteu pernah wareg. Sifat dasar nafsu memang kitu, teu pernah wareg. Sanajan dibere ka manehanana dunia jeung saeusina, manehanana masih keneh kurang, bakal menta anu langkung seueur ti dinya. Nu mawi sikap anu pas pikeun nafsu nyaeta disapih. Sabab nafsu teh sapertikeun budak anu memang kudu aya, kudu ku urang kabutuhna diteduna. Sapertikeun murang kalih hoyong tuan, hoyong jajan saumpamina, maka dipasihan. Tapi saumpamina eta murang kalih geus mencapai usia anu baleg, anu dewasa, geus lain waktuna, kudu dieureunkeun. Nafsu perkara anu kudu aya dina diri urang sabab sebagai alat pikeun netepkeun atanapi eksistensi kahirupan urang. Tapi saumpamina kahayangna terus-terusan digugu, maka bakal mawa kana kasasaran, bakal nebihkeun ti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkeun hate anu parantos nafsu anu parantos ngarasa wareg, ieu teh disebutkeun nafsu atanapi hate anu zuhud. Maka engke bakal tembong kautamian pikeun jalma-jalma anu ibadahna bari mamawa hate anu zuhud. Sa Imam Ibnu Athaillah nguningakeun, maqala amalun min qalbin zahidin wala kasura amalun min qalbin ragibin. Henteu jadi saeuti amal anu bijil tinu hate anu zuhud. Jeung henteu jadi loba amal-amalan anu bijil tinu hate anu teu zuhud. Jadi hate anu zuhud sami janten boster kana amal-amalan. Sanajan amal-amalna ringan, amal-amal sederhana, 2 rakaat, tapi dilaksanakeun kalayan hate anu zuhud, ieu bakal mawa nilai amal anu langkung seueur tibatan ibadah saumpamina 1000 rakaat anu henteu dilaksanakeun ku hate anu zuhud, alias dilaksanakeunana ku hate anu rogib. Naon margina sabab hate anu zuhud anu tos tiasa nyapih kana sagala rupi kapentingan dunia, maka bakal caket kana kaikhlasan. Nalika salat murni karena Allah Subhanahu wa taala, nalika zakat, nalika sedekah murni karena Allah Subhanahu wa taala, jadi amalna sakedik tapi ikhlasna ageng ka bina-bina. Ari jalma anu sauihna anu ibadahna henteu mawa hate anu zuhud, amalna loba tapi kaikhlasanana sakedik, maka nilaina benten ka bina-bina. Jalma anu amalna sakedik tapi dilaksanakeun kalayan hate anu zuhud, ieu nilaina langkung sae mungguh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana kagolongkeun jalmi-jalmi anu tiasa nyalindung oge di ijabah ku Allah Subhanahu wa taala tina ieu mangpirang-pirang kaayaan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, anu kaopat nyaeta urang kedah nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala tina doa anu henteu diijabah. Doa anu teu diijabah ieu kapendak walaranana dina hadis Kangjeng Rasul rapisan kaitanana sareng masalah rezeki anu kurang dituan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuhkeun
ngeunaan hiji pameget anu sapertos dongkap di perjalanan anu kalintang jauh acukna kotor bari sararwe nandakeun jalmi anu pinuh ku kacape sareng kasusah teras lebet ka masjid teras ngadoa bari ceurik balilihan ya Rabbi nun Gusti Allah wahai Allah tapi Nabi nyawad ka eta jalma sabab wa mat'amuhu haramun tina patuanganna teh dina patuanganna aya perkara anu haram dina leuteunana aya perkara anu haram dina acukna aya perkara anu haram jeung deui daging tulang getihna teh ditumbuhkeun tina barang-barang anu haram Nabi ngadawuhkeun fa anna yustajabulaha atuh rek kumaha doa sapertikeun kitu diijabah. Mudah-mudahan urang senantiasa ngariksa tina perkara-perkara anu halal tina perkara-perkara anu haram sangkan urang dicukupkeun ku Allah Subhanahu wa taala kalayan rezeki anu halal amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi yuhibbu min ibadihil mutawaddiin wa yakrahu min khalqihil mutakabbirin. Asyhadu an la ilaha illallahul kabirul muta'al wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh matharatut tawadu wa manba'al kamal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa taqwa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma rizqna rizqan halalan mubarakan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.